Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang disarang sip kuring Asep Asli Sunda Channel. Dina danget ieu abdi bade medal hiji video anu aya kaitan sareng undak usuk basa Sunda. Naon atuh undak usuk basa Sunda teh? Undak usuk basa Sunda nyaeta pantana basa dipakena diluyukeun jeung kaayaan umur, kalungguhan, sarta situasi nu nyarita jeung nu diajak nyarita katut anu dicaritakeunana. Conto undak usuk basa Sunda tina kecap abus asup basa kasar, lebet basa sedeng, lebet basa lemes. Larapna dina kalimah. Contoh nomor hiji, maneh teh rek asup ayeuna, Dudi nanya ka Dadan, moal waka asup rek ngadaguan rini heula, tembal Dadan. Nu kadua, Dudi mah tos lebet ti payun, ceuk Dadan ka Pak Asep. Abdi mah teu acan lebet soteh bade ngantosan rini heula. Tilu, kumargi bulia henteu lebet, engke kelas 2A lebetan bae ku Bapak, ceuk Pak Kapala Sakola ka Pamaman. Undak usuk basa Sunda tina kecap acan, can basa kasar, teu acan basa sedeng, teu acan basa lemes. Larap dina kalimah nomor hiji, kuring mah can nyaho rupana adina rini teh, ceuk Dadan. Ari Dudi geus nyaho acan. Dadan nanya ka Dudi, nyaeta can nyaho, endong oge bejana mah can nyahoeun, tembal Dudi. 2, abdi mah teu acan terang rupina ka raina Pak Maman teh, ceuk bulia ka Bu Euis. Dupi ibu tos uninga teu acan. 3, saur Bu Euis, ibu teh teu acan uninga rupi pun adi, leres eta teh Bu, ceuk Pamaman ka bulia. Undak usuk basa Sunda tina kecap adi basa kasar, adi basa sedeng, rai basa lemes. Larapna dina kalimah. Hiji, adi kuring mah ayeuna teh kelas 1 sarua jeung adina rini, ceuk Dadan ka Dudi. Ari adi maneh kelas sabaraha, Dud? 2, pun adi ayeuna teh kelas 1 sami sareng adina rini mah, ceuk Dadan ka Pak Asep. 3, dupi tuang rai kelas sabaraha ayeuna teh, ceuk Pak Asep ka Bu Tati. Kelas 2 pun adi mah, tembal Bu Tati, sami we sareng raina Pak Maman. Undak usuk basa Sunda tina kecap ajar basa kasar, ajar basa sedeng, ulang basa lemes. Larapna dina kalimah. Contoh hiji, mun pareng jadi guru, kuring mah hayang ngajar teh di SMA, ceuk Dadan ka Dudi. Nah make hayang ngajar di SMA dan, ceuk Dudi. Da ari ceuk kuring mah ngajar di mana bae oge sarua. 2, jam pangajaran katilu teh abdi ngajar di kelas 3B, ceuk bulia ka Bu Euis. Nomor 3, upami Bu Tati ngawulangna teh di kelas 1A, ceuk bulia. Dupi ibu ngawulang di kelas sabaraha. Undak usuk basa Sunda tina kecap
Aki basa kasar, aki basa sedeng, eyang basa lemes. Larapna dina kalimah contoh hiji aki kuring mah ti Sumedang. Ari aki maneh ti mana Dud? Ceuk dadan kadudi. Ti Wanayasa aki kuring mah tah mun aki narini ti Garut. 2. Pun aki mah kawitna ti Sumedang. Upami aki nadudi kawitna teh ti Wanayasa. Ceuk dadan ka Pak Asep. 3. Nu nembe teh pun aki ti Limbangan. Ceuk Pak Asep ka Bu Euis. Oh eta teh tuang eyang. Ceuk Bu Euis. Manawi teh eyangna Pak Maman. Undak usuk basa Sunda tina kecap alus basa kasar, sae basa sedeng, sae basa lemes. Larapna dina kalimah contoh hiji geuning alus tulisan maneh teh Dud ceuk dadan. Nah hadati baheula oge alus tulisan kuring mah ceuk Dudi ngalegeg. 2. Aya kusae ibu saratan teh ceuk Bu Tati ka Bu Euis. 3. Sasae sayana oge anu rusuh atuh Ibu ceuk Bu Euis. Tangtosna oge sae keneh seratan Bu Tati. Cak sakitu heula video perkawis undak usuk basa Sunda. Ieu contoh-contoh undak usuk basa Sunda teh dicandak tina buku Kamus Undak Usuk Basa Sunda anu diterbitkeun ku Geger Sunten nu diserat ku Dr. Andes Budi Rahayu Tamsyah. Mugia ieu video aya manfaat kanggo urang sadayana terutami kanggo urang sadaya urang Sunda supados teu hilap kana undak usuk basa Sunda. Hatur nuhun ku perhatosanana. Insyaallah tepang deui dina video anu sanes. Hatur nuhun sekali deui. Assalamualaikum sampurasun.